Kegiatan dinten kagenep dina sasih Ramadan. Sapertos biasa, setiap tabuh 5 sonten di dieu abi bade persiapan masak kanggo buka. Kanggo masak dinten ayeuna abi bade numis sawi. Ti payun teh sawina kenging meser di pasar Pancasila. Kanggo pangaosna teh upami telepat mah 6.000. Kanggo sawina di dieu abi mau nganggo 6 lembar. Margi numisna bade ditambihan tahu, janten di dieu abi ngagoreng tahu heula. Kanggo tahuna abi di dieu mau nganggo 4. Ngagoreng tahu atos rengse di dieu abi lajeng ngagoreng samara kanggo numisna. Kanggo samarana mah sapertos biasa di dieu abi mau nganggo bawang beureum, bawang bodas sareng tomat. Samarana atos asak lajeng di dieu ku abi dilebetkeun sawina. Lajeng we dilebetkeun tahu anu kenging ngagoreng tadi. Kanggo samara tambihna abi di dieu mau nganggo royko sareng pecin. Atos kitu mah lajeng we usang oseng teu lami oge asa. Numis sawina atos rengse di dieu abi lajeng ngagoreng bala-bala. Kanggo bahan sayurna mah di dieu abi mau nganggo kol sareng wortel hungkul. Kanggo tariguna abi di dieu mau nganggo tepung serbaguna. Tambihan we samara saalit di dieu ku abi ditambihan royko sareng pecin. Lajeng di dieu abi bade ngadamel sambel. Kanggo sambelna di dieu abi bade ngadamel sambel tarasi. Masak sagala rupi atos rengse ayeuna mah kantun ngantosan adzan magrib. Upami baraya rencang buka dinten ayeuna sareng naon. Alhamdulillah ayeuna mah abi teh hedna atos rengse janten tiasa ngiringan taraweh. Di dieu abi tarawehna di madrasah sareng marurang kalih ngaos. Kalaresan nuju tadi teh aliran janten ieu anu tarawehna teh mung saalitan. Atos janten jadwal setiap rengse taraweh di dieu marurang kalih tadarus Al-Qur'an. Rupina dicekapkeun sakieu we video ti abi teu kenging bosen-bosen ya baraya, hatur nuhun.